goyang bisa tuh. Ya bisa aing mah. Boga goyangan naon nih? Boga goyangan naon? Coba anu kumaha? Ayo ya. Kongkorong bapana cenah. Berekan nih. Kelas berekan. Adi ulah mangkat wae. Ya, saha nu nyopet saha? Tuh budak itu. Tunggul wae. Bukan copet sia. Ulah. Ya, kongkorong sapi bapana leungit sia. Anu aing. Ulah anu aing sia. Ya, emang kongkorong sapi maneh, bapak maneh warna naon, Neng? Warna coklat kahideungan. Kongkorong sapina warna coklat sewarna naon sia? Warna ini udah coklat-coklatan. Bohong, budak kita mah ngabohong we. Aya sabra? Aya 2. Ya, boga beras ya. Ganti mana 2? Boga hiji 2 sia. Aya gagangan eueuh. Oh, nya aya. Pake awi. Saya gagangan eueuh. Mintu lah. Asa ate subuh pedang lembing. Ayo pulang. Gitu, geus dilatih asa. Pulang kok. Berekon. Sabolah ewang kajian, sabolah cakar maneh, sabolah ka urang keur pulangan. Berekon cenah pada. Berekan. Oh, silakan. Silakan. Mana na diuk tah? Sabolah ewang jeung urang. Bapak mana lain? Nah, bapak mana? Eta kokolonangan. Berekeun sia. Ya. Goblok aing mah keur bae
Berekon, bukakan. Kalau kayak kita, lu kedua. Ajul gedang. Bayar bola cakar beli bensin ke Karawang kurang mah bawa motor. Bensin ake 100.000 ka dia. Berapa duit? Hah? Aja 30.000 ka mana mah goreng na. Goreng. Heeh. Nya goreng banget aing mah. Ayo buru, cakar beli bensin ke Karawang. Buka hajat. Tuh pengantin udah diuk wae, sabarkeun tuh ka pengantin. Ngadon tampiling pengantin aing ah. Poal ieu. Ayo beres sekarang itu nah. Kadang aing pengantin ngarakeun dinya mah. Ayo berangkat ayu, mau ka dengan mobil butut, tinggalan ka gayung, ayu pengantin anak batin. Ayo
Terima kasih.
Ka bapak jahat cenah. Jadi aing polisi ya. Ai buru. Lain bapak jahat terus. Nasi. Bapak hajat. Eta. Kermasyal itu hirup nih goblok. Tapi kalau anak sehat. Anak bangong mau sama. Hidang. Ai buru, pengantin. Panganten. Dia taitan boga jati nya. Tah eta, keubeun eta. Kita nu kieu eta. Lain jahat, buka hajat. Ka bapak warsa. Eta teh. Sing loyo sambil lulungan keningan sing loyo pakadami walidu sambil lulungan kikil cira kikil cira segoreng saramelewa orang wana sari anu balaraga segoreng saramelewa dipikiran segoreng dimenegego Tabuhana alon-alon. Kembang wera, kembang wera, daun turi, gararin, garasiraman, pakadang ewa ibu garasiraman. Kidulang kota Karawang tempatnya sisi wakangan kasokon lepot ketangan kalian lupa selamat lepot kali batu Singhuras. Dibangun kutali awi Indah pada warung mengita istri nojaku Mama mengatakan dulu
Newakan lembing. Oh! Bapak bisa. Wajak lamun kula keluar erem. Mun arek ngopi heula. Eueuh. Tuh letak loba sarua hidup. Mun arek ngaroko heulan. Tihang listrik ku sia bapak. Goblok ih. Babi teh sia. Biasa we tuh. Pak boti teh Pak. Ate ping-pingna. Wah, sarung jago ieu. Jago kurang hidang. Mau yakin Pak boti teh Pak bapak lah. Mau yakin rowok gandeng teh. Aing ieu hanya Bandung. Kan Pak. Nah, di goreng ge. Lah sia tamana? Oh, nyain di gorowan situ loh. Hampura permisi sama orang sini. Saya tahu persilatan jampe pemakai banyak orang sini. Syarek naon cina? Abok, aing abok ya. Atau tadi itu peglo istilah gua mah. Aing abok aing. Apaan aing geus pamit. Iya. Iya. Lah. Aing dahulu setan kercarita. Oh, cerita. Encar naon aing kalah keluar geus dicok. Oh, nyalan aing keur ieu da aing mah dah. Abrabi teh. Waduh. Beres si budak ya. Naon tadi? Babi. Sorabi. Babi, ieu sorabi teh hidang. Sia ngomongna sorabi teh loh. Kedengelan diuk sia didinya. Kedong, aing kasumuran Pak. Aing kasumuran. Kula percaya persilatan jampe pamake loba orang babakannya. Persilatan orang dia jeung persilatan kula beda. Persilatan orang dia mah jeung jaga diri, bela diri. Persilatan kula persilatan persatuan silaturahmi menyambung tali persaudaraan. Jago. Mentak kula main silat, main bedog cuma di tiang opat, keluar di tiang opat jelema biasa. Boroning ku anu dewasa, ku budak umur satepak ge kula mah eleh. Lah. Laki-laki ya nah gitu. Asli bibit runyit biang penyakit otek. Bibit runyit biang penyakit oteng-oteng negara lintah darat ya bangsatna negara. Hiji kedua ngabogaan ngaran si Gambang Putra Geledek, jelema kebenar, jelema brutal. Ya si Gambang. Si Gambang. Aja dong siap. Mah hampurain kula ngan seukur bajingan cuma di tiang opat keluar tiang opat jelema biasa. Hah?
Kajen kita harutan. Kenal mak? Naon cenah judul carita riwayatna rumah tangga berantakan gara-gara Bang Emot. Emang urang teh keur manggi ka pusing, keur manggi ka kesel. Pusingna urang ngaranna jiwa preman kasebutna jelema teu bener. Urang pusingna ku ngaranna pamajikan. Kesalna urang dinyeri ku pamajikan tanpa seizin salaki. Mitra uang kita jadi hidang lahir keluar. Besing sia kawan arek kenalkeun ngaran. Ngenalkeun ngaran. Ulasieun ngaranna diajar mah ulah berarti pandang lah apa orang keluar kopi datang so kenal benaran ngaran goreng lain hiji lain dua surante anak Lagasari ngaji sia bubut usia bubut sekali bubut dari Nabi Aing geus pamit orang dia eueuh anu ieu tapi Aing geus ngomong ka orang dia geus pamit ka orang dia eueuh anu nyacit lawan ngaranna jiwa preman ulang aja dogoe lawan Sorting setan di foto. Hah? Di foto. Halo. Ya anak monyet. Iya. Siarnya ho aing keur manggi ka pusing. Pusing kunaon, Pak? Manggi ka kesel. Aing pusing ku ngaranna pamajikan. Ngaranna ku pamajikan. Mengarana si Ulan kesel aing boga ka kesel gitu iya siap
apa aing geus ngajedot geus pamit ka orang dia eueuh anu nyaci tapi tangkurak sia nyaci kuabis saha siap bukan ngaran boding berarti ngaran sia eta hebat sia bukan ngaran galak euy ya aing apan jago di dieu jago kabeneran apa aing ditamayan jelema ku sia penting aing mah apa aing kita ngarampok ku sia bapak jago asli jago ento uing bisa can ngarem jago ento nurun hidang yuk jadi dia ding undangan adik-adik dia masih ada kotoran gitu orang jujur dengan riwayat dia di sisi setan di tengah siat teh buset kita budak bacotna waduh nanti beres ya ini jago yang pinteran ya anak buah bola pernah naon jadi Aisyah main perang wae di hareupeun aing atau aing enggak naon ieu betul lain jago pan ieu lah sia di ngobrol heulan maklum piturunan pernah naon dengan kobra dia bulan aing kesal nu ngaranna pamajikan pusing ngaranna ku pamajikan tah mentak eta aing arek ngadatangan pamajikan aing arek curhat heulan ka sia sia nyaho aing jelema teh bener di pasar telaga aing anu nyakal tapi aing arasa kakesel ku pamajikan naon kesel aing ku pamajikan aduh sia boding jadi damang sanaing garang uras tapi betul jadi kami bacokan aing boga pamajikan ngadengi beja selenting bawangin angin kolebat bawaning beja lah sia kunaon sih nok ini dong semanggusan wae kadang Aisyah kunaon sih tuan pas ya wae ya body ngadenge beja cenah pamajikan aing nyokot duit sugan aing teh nyokot duit teh ngarampok ngadenge beja mah di tetangga cenah pamajikan aing nyokot duit di bank bang euy
cenah meta syarat-syarat tah eta aing kesalna kunaon tanpa saizin aing manehna nyokot. Ngaranna aing jelema preman, jelema teu bener. Ilok aing diomong ku tetangga, ku aing eta tetangga arek di podaran aing da besing manehna ngabohong cuma isu. Naon cenah caritana tetangga, si Ulan salakina jelema preman naha nyokot duit main di renteng wae. Tah aturan mah jelema teh tempo salaki ngaranna salaki di bang usaha saukur preman ibaratna jatah ngaranna. Iba menang gede nasa itu ge untung kene cek jelema bener mah. Kajeun aing nya. Nu penting mah aing teu ngecok we. Sia arek masalah ngecok kunaon kabur sia. Aing teu ngeunah kedeungnya. Ya, Pak. Bapak si jago gak kecok-kecok leh. Naon sababna sia? Manehna kasinggung cenah Pak. Hah? Kasinggung. Oh sia jadi kasinggang. Kasinggung. Heeh. Eta pamajikan tukang gendang teh dieclok ku manehna. Usaha. Ku manehna. Berarti sia bangsa teh oh sia ka mana sia? Janji kan ge mah kare bonding. Iya si bonding jadi urusan ngelakon si bonding iya. Hah? Loh. Ding. Samemeh aing ngaporkeun ngaranna ka pamajikan. Aing ngadenge beja di daerah Subang Babakan aya anu hajat. Cenah hiburanna topeng di Karawang. Ngajetok masa no. Kajeun. Arek ngomong. Halo. Non can geusang no. Aing apa sama kieu keluar. Yang bodik. Urang sambil nunggu si gareng nyoren bedog pake endog. Bapak hajat aya kene, tukang kamera aya kene. Bejakeun ka bapak hajat ku aing arek dibacok, arek ditembak. Lain dibacok pake bedog, lain ditembak pake pistol. Aing ngobrol jeung si bonding ngrasaan mah da. Ejeung laga ejeung lagu. Laguna di Ibu Juru Kawi aya di digi kuring. Bejakeun ka bapak hajat si Gambang hayang ngarokok gitu. Laporkeun. Bapak yang ngarokok, Pak. Sedang listrik Pak kontak, Pak. Oh teh hitam. Tuh si bapak tuh seueur keneh. Tenang we simpatisan. Percaya orang dia mah jiwa seni kabeh. Kajeun ngomong aja wage alhamdulillah ngarti saletik ge Sunda mah. Mengka laguna yo lagu naon we kira-kira nu ngeunaheun. Jangan jedog. Peuyeum Bandung cenah. Di mana-mana di kampung di kota
Boyong Bandung Kamasur Pangaos Matur penganten Almagur Pos Sadaya Kagalang Sepuh Sumurang Kali Mangga Raosa Pak Hajak Ibu Hajak Billy Ibu Penasaran Alamnya Punya Mati Bandung Muar Pak Hajak Ibu Hajak Sembarangan Dia mana di kampung di kota terus kawan jalan kok di madrasah sampai asana Pak Hajak jadi mana diri Menghadap pengantin anu bagus di mana-mana di kampung di kota suka pacaran kuni madrasah menang-menang jeung bensin kami laut di Tanjung Baru pengantin anu bagus awal-awal bermuda kasih tempat para wisata anu bagus tuh ding panganten ding di basisir kali kota Karawang aturkeun tempat uling bari ningal pemandangan pengantin anu bagus anu sayang kapayunan pasangan kembali di pengampanangan di Tanjung Baru nganter rasa kasih di Tanjung Baru anu bagus di Tanjung Baru nganter rasa kasih di Tanjung Baru nganter rasa kadede istri diserangan juru kameramen bro di basisir kaler kota Karawang tempat ulin bari ningal pemandangan pengantin anu mana tempat para wisata jeung
Tanjung Baru antarkan rasa kasih. Di Tanjung Baru antarkan rasa kahewang. Di Tanjung Baru antarkan rasa kadudung. Di Tanjung Baru antarkan rasa kahewang. Pengantin anu bager duhai jelita Bapak tuh kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang kau inginkan. Cobalah terkang apa isinya. Cobalah terkang apa isinya. Duka yang terunang kini ku apa mana baknya. Yang tersangka hanyalah baju kabayanya. Aku sangka oh aku bajunya. Yang kau sangka oh aku bajunya. Memang yang kau idamkan, yang kau inginkan. Hatiku tak menyangka batik dari Pekalongan. Duka yang terunang kini ku akan menebaknya. Yang kau sangka hanyalah kebayanya. Aku bajunya, aku kainnya. Aku bajunya, oh aku kainnya. Duka yang jelita sama kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang kau inginkan. Cobalah terbang, oh apa isinya. Cobalah terbang, oh apa isinya. Duka yang terunang kini ku akan mendapatnya. Yang tersangka hanyalah kebayanya. Aku bajunya, oh aku kainnya. Aku bajunya, oh aku kainnya. Ding, mana ya Ding? Dia Ding ngobrol ini. Besing gitu pengantin atau napi si AA besing hayang hiburan lagu naon deui gitu Ding. Da ieu mah tempat hiburan. Ngahibur ka keluarga besar Bapak Warsa gitu.
dalam rangka walimatul arus pernikahan putra putrina nu jadi raja jeung ratu satu hari satu malam. Mugi rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah, sing ngabogaan putra atau nabi putri cukup dua. Udik tanya ding sing hayang lagu deui panganten kasih bapak tuh kasih aana. Tah anu dipayor ka Saipul be pusing bade hiburan atau tapi si A pusing hayang hiburan. Lagu naon? Ya, kumaha urang lagu tarling tapi dipencuk. Tempat miara lauk, bos lauk, ngan urang aya icingna di tengah empang. Tah urang teh boga empang loba jadi nak mentakeun juragan empang. Pasti kadarieu gedeng ge nyawer. Sok juragan empang we pencuk. Rasa
sore nengok kasar saja tak ada nukang ibarat ngalaya jangan-jangan kurang upaya pengantin anu bager Are